penyakit kiai panggede-gedenan nu mantak angel ka jadi wali boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teu panyakitan penyakit kiai teh hiji kabitaan ka barang batur komo kanu sugi penyakit kiai nomor kedua hayang dibere bae ieu penyakit kiai panggede-gedenan nu mantak angel ka jadi wali boro-boro jadi wali jadi solihin ngan teu panyakitan kiai mah nu sabenerna ngariung bae hayang berkat atuh goblok deuk iraha lillahi taala da kabawa pae tah hayang berkat sia geus kolot hakan-hakan pun sia oh da ieu tah ngaleungitkeun eta bae kita masyaallah kan panyakit kiai hiji kabitaan ka barang batur nomor kedua hayang dibere sakali deh hayang dibere sakali deh hayang penyakit kiai haju deres kan hayang dibere doang mah deres ieu mah haju teu dibere bendu tolol teh coba mantak emang jadi kiai babari teh nu mantak teu baju-baju ge benduan kunaon sih nya kiai eta ka aing bangun malengos bae heran aing mah pikir gonyana pang nanyakeun coba kunaon sih malengos bae ka aing nanyakeun babaturan kiai hampura ieu mah naon si itu jadi lamun eta kiai malengos bae kunaon bongana gula dah kiai ya jangan keur mencit sapi teh ya aing teu dibere ping-pingna Masya Allah aku sebab teu dibere ping-ping doang bendu ya Allah ya Rabbi teu lulus jadi kiai mending jadi jawara terus ya teman ulah jadi kiai mending jadi jawara aya di lembur mencit korban ajukan di babak kita kebenaran kiai narada muriang tengah hadiran dibere jeung kiai padahal merada loba tibatan anu sejen mah setengah kilo ainya nama 2 kilo gede kan 2 kilo mah tuh Assalamualaikum Waalaikumsalam enon iya ditu mujud korban kiai teh hadir teh ieu mana sia teu boga deg-degan ka kiai mere sakitu iya aing kiai goblok dicarekan lu bawana dicarekan wow bus parana celina sial tak kiai dibawa deui bae aing untung namanya tapi barang dibawa deui menang sampai tadi kunaon dibawa deui atuh aing dicarekan mah turunkeun ku sia keur masa eutik dibawa deui ribut anu mawa jeung kiai tolol ribut kabeh goblok tak kiai ieu penyakit kiai penyakit kiai sajana kiai nah ayalah di dieu ge ya Allah ya Rabb tak ada penyakit nah salah keur carita manusia mah kosis ngan ieu mah iraha urang neuk ngaberesan jeung neuk ngabebenah urang sebagai hamba Allah anu dititipan ilmu beusi urang kos kitu gegeraan ngalah wudu ka rahasiana yang ngalah wudu set beres ngalah wudu cicing ya Allah ya Rabbi barang nu hina tapi aing ieu bisa jadi hayang bae padahal ngadahar daging teh lain sakali dibere lain sakali ku gara-gara ieu meureun aing kahijab ka Allah ku daging ya Allah ya hampura bisa cager teh ieu mah lain Pak bejakeun ka panitia bawa dibentik dia tuh tunjuk dan bejakeun ka panitia amos aku mah asyhadu an la ilaha illallah nah iyalah mengalah wudu gegeraan diuk ngadep kiblat ulah di ieu wuduna ulah dilap cai wuduna ulah dilap urang kan sok ngalap urut wudu ulah cai wudu mah ulah dilap malah mah nu bagus mah diinum ku urang urutna teh tah eta dia ge obat sia mah seuri payah jasa obat tanya ieu mah keur carita
kurang boga penyakit batin Imam Ghazali kok hayang dibere bae batur anu mencit sapi aju urang nu bendu nang meuli batur nu mencit batur aju bere ka urang saeutik kok urang bendu tolol tawak urang je atuh berarti kan penyakitan sapi batur nu meulina meuli batur nu mencitna batur uyuhan datang ka urang ge digerakeun nya hatena ku sebab meureun urang dianggap kokoloteun teu aing mah kokoloteun lah tah aja urang bendu ku sebab saeutik ge panyakit kan berarti lain terima kasih masyaallah Gusti masih kene digerakeun meureun nya mandak ya Allah ya Rabbi naon deuleunan atuh di aya diri abdi make jeung dikiriman kana bae ya Allah kuduna mah ceurik